Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatid asatidah qori qoriah mubalig mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun bapak meser jam tangtu keur nuduhkeun waktu. Nu dagang pasti hayang untung, tukang tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon, pulpen keur nulis. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Tak ari ibu pangaosan hayang naon, bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Gerak tanyakeun ka ustad setempat nu aya di ieu tempat naon kitu gunana ilmu. Apan pulpen teh keur nulis, ari ilmu keur naon? Jawabanana adalah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Tinggal tanya kana awak masing-masing, baroga ilmu boga geus jadi oncor acan, mana bukti geuning baroga ilmu hirup parwek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah geuning pedit. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Ayat Quran dibaraca tapi naha ustad ge gurger wae. Ibu oge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Lain urang nu teu boga ilmu sebenarnya mah ngancan jadi oncor pikeun ilmu. Matak boro-boro ngoncoran batur ieu ilmu teh ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Tuh, kahartieun dikitukeun mata. Matak saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, lain jalma nu sakola luhur. Lamun sakola luhur bakal menang ilmu, Nabi Muhammad teu sakola tapi naha pinter. Geuning urang sakola luhur anger belegug. Mana bukti eta salat subuh kaberangan, salat lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka heesan. Ari dalil mah nyaho ngan migawe bodoh. Matak leuwih luhur elmuna, cantang tu luhur amalna. Well. Nah, bapak ngupingkeun ceramah jiga nu reuwas. Heumereun salaladar sararea tempatna teh di dinya urang. Ternyata ilmu bakal dipibanda ku saha? Allah bakal nyimpen ilmu kasaha hiji syaratna jelema nu bersih hate. Keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, bodoh nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngalayak batur.
Matak sumber ilmu adalah hate nu alus, malah mandar ilmu disimpen karena dirina, ucapan bakal alus, akhlak bakal alus, hate ge bakal alus. Lamun boga ilmu ngadon pasea sumberna hate nu kotor, sabab ilmu teu nitah pikeun pasea. Weh, aduh ngeunah euy ceramah loba nu ungeuk euy. Pon kitu deui kabeungharan sarua. Keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Jelema sangsara goreng hate komo beunghar Pak. Moal teu ngaliek batur bakal sombong ku pangaboga. Boga kongkorong edeng-edeng kanu teu boga. Boga gelang gigi brik jiga nu setruk hayu urang ngaos. Padahal gedong si grong mobil mewah sawalega. Toong ku kasapanon ilmu naon hartina harta geuning geus maot mah teu milu. Gedong sigrong balik kanu nyereng kedong sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah dianterkeun ku pasaran, geuning nu beunghar disebut teh lantaran aya nu miskin. Maka tugas jelema beunghar sing nyaah kanu miskin lain kudu sombong ku harta hareupeun jelema miskin. Allah sugane ku ceramah kieu tararobat atuh. Moal mungkin disebut beunghar tanpa ayah hirup si miskin. Bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana nahlilan, aya nu maot pangheulana nyolatan. Si miskin gede jasana, matak lamun nu ngariung di ieu tempat aya nu beunghar, mung akur jeung nu miskin beh ditu ngaledek si miskin, kali-kali si miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Geuleuh atuh da. Tuh. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, teu sararudi teuing. Naha sabab kuring lain hayang gelar, tapi kuring apal kana gawe sanggeus boga gelar. Disebut ustad mana gawena, disebut kiai mana gawena, disebut ulama mana gawena. Geuning karek disebut ustad geuning gawe mah eueuh. Palebah mana gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Berat Pak, nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Mun mah aya di dieu ustad baru sampean, kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Mangga urang bawa kana gawe nu sabenerna. Apakah urang geus meujeuh disebut ustad kiai ajengan sedeukeun gawe can katempo hareupeun Allah taala. Well. Nabi ngawariskeun ilmu bager naon perkara nu dipenta ku batur ku nabi teu boleh dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Apan ieu teh keur ngomongkeun alus hate karek sakitu wae geus curigaan. Jigana ieu mah beuki heubeul ceramah beuki doraka da. Tapi da ibu ge sarua, lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit ulah sok silih omongkeun. Tuh. Ternyata urang teh Pak karek disebut batur. Ustad, kiai, ajengan, kade bisi eueuh gawena nu akhirna moko kana beungeut sorangan. Matak urah ngajul bentang ku asiwung bisi teu nepi, ulah nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri, teu kudu ngajugjug nu jauh neang nu anggang, korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri. Heuh awak urang. Da musuh nu paling nyata teh lain batur. Zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh. Poe ayeuna masjid aya nu ngajaga ku Belanda. Naha kosong. Edeuk nyarekan saha Bapak? Heuh babongok Belanda geus eueuh. Ternyata musuh nu paling nyata eta nafsu sorangan. Bener ya? Matak nu ngaran hirup geura cicing dina bersih hate, jelema nu bersih hate bakal kosong hirupna ai kosong teh teu boga naon-naon. Gelas dieusian ku cai naon wae bakal diinum lamun di jerona eueuh ti kotok. Di jero aya ti kotok bari ka amu bauna deuk dieusian ku cai naon-naon ge bakal dipiceun. Jelema nu kotor hate deuk ilmu naon wae moal pernah hayang ngadenge nu aya ngadon rujit asa aing pangbogana. Weh. Aduh.
sedangkan jelema nu kosong hate bakal babari di cician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hatena. Mata kuring di lemur di Cimaung aya nu miara anjing tara dicarekan bae nu maraban batur nu miara batur teu kudu riweuh. Malahan kuring malamun teu ka masjid panggih jeung anjing eta, punten we cing teh pun guru. Cek tatangga teh rada gelo. Nah cing teh nyebut nu gelo, maknya guruna anjing. Ah, kali-kali mah urang guguru ka anjing, palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujar saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Aduh. Kalau leprok bari nu keprok lagi kitu keneh teh. Tong sok kajebak ku kasalahan batur, hirup mah bisi sarua dorakana. Batur nu kedulna urang nu ngomongkeunana, batur dosa dina kedul urang dosa ku ngomongkeun ngaranna gibah, sarua garelona geuning. Bener ya teh. Batur nu salahna boga dosa ku salahna, urang ge boga dosa ku ngomongkeunana, apan gibah teu meunang pan gibah teh. Heueuh urang teh kajebak ku kasalahan batur. Matak hakikat cek orang filosofi tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Matak sing wabuh ulah wabuh karena kagorengan batur, tapi wabuh karena kagorengan diri. Saha urang teh karek disebut batur dihormat, sabenerna lain urang anu terhormat, tapi batur teu apal bolohona urang. Lain urang nu berharga, tapi Allah nutupan kagoreng patutan urang. Coba lamun ku Allah dibongkar saha bapa saha kuring, cantang tuh aya jelema nu daek ngahargaan ka urang-urang. Bener. Apal abdi ge itu, jelema berdagong wungkul atuh. Cicing ulah amak. Bahkan nu hadir ieu kabeh ka sukuring ieu teh jelema sararombong wungkul. Ulah mah kamolotot cicing heula. Palebah mana sombongna? Nabi Muhammad nu tawadok mah surga geus diasongkeun tapi tahajud unggal peuting, surga diasongkeun duha unggal poe, surga diasongkeun Quran nepi ka katalar, surga diasongkeun ka masjid leket, surga diasongkeun miskin kabantu, surga diasongkeun yatim katulungan. Mangga saha nu geus ngasongan surga ka bapa? Acan aya tahajud mumul, duha henteu, maca Quran ari hayang, pangajian aya daek. Sombong pan. Tuh kakara ungeuk. Matak hirup mah ikro kitabaka kafa binafsika, gera baca kitab nu aya dina diri anjeun, naon eta bener jeung salah milik urang, alus goreng milik urang, salah bener milik urang. Matak jelema nu maca dirina teu hayang nyalahkeun batur, da urang ge boga salah anu akur jeung batur. Oh well. Matak nu ngaran hirup mah geus tong lalajo ku panon. Panon ieu mah nipu atuh da. Ari ibu nempo kuring aya merek ti ustadeun. Nyaho abdi ge bae. Da ustad mah abdi ge apa lain merek kieu. Ustad mah kudu ge udeng badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ustad sarupa kitu, mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom nyungkeun pidoana kangopun anak, da ka urang mah karek keturur tina mobil juga well kuat eueuh assalamualaikum eueuh tah. Bieu nyalampeurkeun ka bumi Pak Haji aya nu minta doa eueuh geuning ngabring minta dipoto. Berarti urang teh katipu ku baju, katipu ku penampilan, katipu ku kekayaan. Padahal Allah mah teu nempo bajuna, Allah teu nempo wujudna, Allah teu nempo penampilanana, tapi Allah bakal nempo eusi hatena. Inna akramakum indallahi atqakum, jelema nu paling alus hareupeun Allah, jelema nu paling mulia, lain ku harta, lain ku bana, lain ku pangkat, lain ku jabatan, tapi hareupeun Allah katakwaan anu bisa ngaruhan dina kahirupan. Weh. Hirup ukur disebut teu kudu legeg gitu. Di luhur ge disebut pejabat ku rakyat. Sok jare di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Ayeuna mengpengker pilkada eureun rakyat tong nyoblos jara di moal. Matakna nu geus jara di pejabat teh ngajedog we di luhur, turun atuh ka handap ka rakyat. Sing sadar apal ka rakyat, sing wawuh ka susah rakyat, sing nyaho kana kasedi rakyat, moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos ku rakyat.
Ya orang wani ngomong kieu dauh pejabat. Kumaha lamun aya bae we. Tapi pan nya Pak, mutualisme hirup masih diuntungkeun. Jari di pejabat lantaran dicoblos rakyat atuh geus jadi teh ulah sok mepohokeun rakyat, ai keur hayang anceleng-ancelengan ka imah rakyat, ai geus jadi geblus ka alam gaib. Teuing pejabat teh jurig jarian nu kitu patut mah. Kudu sadar urang jadi jelema gede teh tuh jasana mah nu leutik, matak sageus gede geura tulungan jelema leutik. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos, matak dina politik hampura ke rakyat mah tong hareup-hareup teuing. Komo nepi ka papasean tatangga jeung tatangga anger Prabowo jadi nu tahlil mah ustad setempat. Bener. Kamari ngadukung Anies Baswedan ulah asa aing pang Anisna, ngadukung Prabowo tong asa aing pang Prabowona, ngadukung Ganjar Pranowo ulah asa aing pang Ganjarna. Geus jararadi mah jug telepon ku bapak ka itu. Pak Prabowo di sini ada yang meninggal, kumaha jawabanana? Sorry ye. Coba datang ke ustad setempat, Pak Ustad anu maot, kumaha ceuk ustad? Oke gas. Matak sing akur mah jeung dulur anu salemur, teu kudu ngajul bentang ku asiwung ka jauh-jauh teuing make jeung mikiran itu, eta we nu deukeut. Aduh. Sedih atuh da. Ayeuna usum politik geus rakyat mah tong hareup-hareup teuing. Kumaha gejebur caina we, saha wae nu bakal jadi ta eta amalna. Anu can jadi meureun can boga amal hareupeun rakyat, da rakyat mah hayang bukti lain hayang janji. Geunah aya nyarita kitu ngan rasiko teh diulem deui paduli teuing. Tapi bener pan Pak, nana gerhana ge bisa ceramah di ieu tempat lain bapak kudu nuhun ka kuring, nuhun ajengan parantos sumping entong nuhun ka kuring, justru kuring nu kudu nuhun ka panitia. Nah, apan ku ayana nu ngulem ka kuring, mobil ka beuli, sawah ka bedag, imah kajieun, barudak ka pasantrenkeun, budak yatim katulungan. Nuhun Bapak parantos ngulem abdi. Coba urang lamun teu diulem, boro-boro mobil sepeda kitu bedag. Abdi nu kudu nuhun teu geuning ka Bapak. Nu kadua abdi nu kudu nuhun ka ibu bapak. Kuring bisa ceramah lantaran aya jamaah, leungit jamaah, ngarek ngomong jeung temok. Nya cek ilmu hakikat mah mere teh lain mere tapi nyokot jejing. Cek ilmu hakikat mah bapa mere kata tangga jiga mere, padahal cek ilmu hakikat mah bapa barang bere teh lain keur mere keur nyokot. Nyokot naon? Nyokot kahadean ti Allah kudu dibikeun tah perkara eta kata tangga. Bapa mere kata tangga sabenerna lain ngurangan harta tapi bapa keur nyokot kahadean tina eta harta. Makna naon eta? Makna syariat, torekat, hakikat, makrifat. Syariat cangkangna, torekat hatena, hakikat rasana, makrifat eueuh sekat antara urang jeung Allahna. Mata kuring deuk nanya, innallaha ma'ana, ta itu makrifat. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang, hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh mana. Ieu daratang pengajian jeung Allah nyao. Aya deui isuk pengajian nu ceramahna kudu ustad setempat. Apakah mungkin jelema bakal loba saperti kieu? Heuh, berarti ibu daratang ka ditu lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung ustad nana nu na TikTok. Leungit Allahna. Bener Pak? Kuring ceramah apakah jeung Allah nyao? Ulem deui tahun hareup ku Pak Kades da eudeuh. Hek tong dibayar, tong diongkosan, datang moal. Geus udon deui wae. Aduh. Ai. Mending baralik kalah kana mahan doraka teuing. Mun kuring diundang tuluy teu dibayar nepi ka teu datang, catat ku Bapak, berarti kuring lain jeung Allah, jeung naon? Jeung duit, Pak. Teu sakabeh jelema salat bareng jeung Allah, bisa jadi salatna karena ujub asa aing pang salatna. Teu sakabeh jelema maca Quran bareng jeung Allah, teu saeutik jelema maca Quran tapi ria ngaranna. Teu saeutik jelema tahajud bareng jeung Allah, bubar tahajud ge asa aing pang tahajudna. Ka mana atuh Allahna? Aduh. Ngeuna ieu ceramah loba nu ungeg euy.
Mana bukti innallaha ma'ana saestuna urang bareng jeung Allah teh mana? Lamun urang bener bareng jeung Allah, amal urang cukup Allah anu nempo, amal urang cukup Allah nu nganilai. Geuning urang mah deuk tahajud geunyeun status Facebook OTW tahajud. Berarti geus ngaleungitkeun Allah nu aya dina diri hayang dipuji batur, dapon maneh disebut ahli tahajud. Panyakit sararea nu kitu patuh teh. Ngos maca sholawat seserakan isuk rada serak. Cing teh kunaon tos ngaos sholawat sawewengi kumaha sia we. Ngos sodako matak era. Eta ge sodako ngajingjing sembako geuning. Bibirna teh da. Eueuh nu nanya, eueuh nu naon? Tadi mah geus nepungan si itu geuning bener we hirupna teh sangsara. Untung aya emak tos ti mana emak ngintun sembako kanu miskin, amit-amit di beja-beja. Komo lamun dipoto. Jepret dipoto tulisan alhamdulillah, eren santunan alhamdulillah nu mana teh nu keur dibaraca teh. Naon bedana urang jeung beo, Pak? Cicing peres itu bahasa teh. Naon beda urang jeung beo? Beo bisa subhanallah, urangnya bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urangnya bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urangnya bisa Allahu akbar. Ngan naon atuh bedana urang jeung beo? Beo mah dina bibirna, urang mah kudu dina praktek kahirupan. Subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah wajar dina bibir ngomong subhanallah ai batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir subhanallah batur meuli motor ratug angen. Ai bibir subhanallah batur meuli mobil si eta ngadon muntaber. Ai bibir subhanallah batur nyen imah si eta ngadon paeh. Berarti subhanallah nubana karek dina ucapan can katempo dina pagawean. Well. Alhamdulillahi alamin. Artina tepan alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah. Berarti manusia mah tong ngarep dipuji batur, tong ngarep disanjung batur, tong hayang diajen batur, tong hayang dipuja-puji ku batur. Alhamdu kabeh puji anu Allah, urang mah teu boga naon-naon. Nah boga naon ari ibu? Matak cek urang ge konsi hate mah konci hirup mah ieu hate. Ngagelisan awak masya Allah bari, ibu hayang gelis babari tinggal meuli skincare banget bodas punuk mah ngerenge geblus kana babu rumah tangga skincare kabedag dengan sangu henteu akhirna banget bodas awak begung nepi ka nyiksa maneh hayang gelis nepi ka halis geus alus kerok ganti ku patlot balik ti dieu pasea jeung salaki naha leungit hiji ngaripuh-ripuh maneh hayang gelis teh. Lain ulah ibu pek bae wedak pake lipstik pake ngan kade tong poho nu kudu geulis teh jeung hate-hatena wedak kanal bibir beureum song atuh asongan jeung amis budi kumaha ceuk batur keur geulis teh amis budi percuma wedak kanal bibir beureum euy haseum pamatu. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna. Termasuk ibu poe ayeuna lalaju ceramah kuring, tong pernah muji ka kuring. Naha bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun, deuk muji mah ka Allahna, tong muji nana gerhanana. Well. Bener itu, Pak. Deuk naon mah jeung muji nana gerhana? HD nya eta budak panggih karek ayeuna nyebut HD buat tukang tipu ieu teh. Entong kuring nu dipuji mah Allahna nu ngajadikeun kuring. Matak paingan cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung korong. Korong mapan leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun dangdan seteker kebek mik abdi pake belas on ongko nongtot tina irung tatang asuh ngadeuketan. Dek tahajud unggal peting, dek duha unggal poe, dek maca Quran mineng, maca sholawat tuluy, muncul tina diri sifat ria, eta teh nafsu iblis nu keur ngawasa kana dirina. Aduh. Matak engke di akhirat rarasaan di alam dunya loba ibadah, tapi di akhirat leungit pahalana. Kunaon? Ku ujub jeung riana. Matak nu ngaran ihsan itu hese. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah buktikeun dina gawe atuh hesenya Pak. Matak na cek kuring oge urang teh lemah, urang teh bodoh, urang teh kurang, urang teh sombong. Matak nalika batur nyebutkeun bodoh aku we lah. Bodoh mane mah rumaos kitu.
tanya si itu etak gitu maneh apal poe isuk naon nu bakal kajadian teu apal sarua boloho gitu we teu kudu riweuh hirup aya makna ibadah urang hampura gera guguru tina alam orai cicing 30 poe ganti kulit ngaran anger orai boa-boa ibadah urang teh karek ganti baju karek ganti mukena karek ganti kopiah ari hate teu ganti-ganti nu kadul anger nu piomongeun anger nu teu akur jeung dulur anger nu kumed anger nu tara ka masjid anger nah, eta teh berarti karek daek ngajina can bisa asup elmuna genah ya ceramah demi Allah loba nu wel-welan bari ungeuk heuh ari heuh atuh sok bapak emutan nya urang teh karek ganti baju karek ganti sarung ganti jeung hatena boro-boro padahal cek Allah kami nolak ibadah manusia kami nolak ibadahna sapanjang boga dosa 3 perkara hiji goreng patut ka inung bapa 2 pamajikan goreng patut ka salaki 3 dulur goreng patut jeung dulur deuk ibadah bebeakan moal ayana naonan sabab Allah geus ngancam nolak ibadah manusia hiji goreng patut ka kolotna 2 goreng patut ka salakina 3 goreng patut jeung dulurna matak bubarat teh dia teh atur robah hate teh ngarah teh jadi orai ukur ganti baju boga dosa ka inung bapa geubat tepungan naha inung bapa mah jasana gede matak cinta sejati teh sabenerna mah aya 3 Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak eueuh keneng kabogoh jeung kabogoh cinta sejati wadul ibu oge cinta sejati ka salaki pret anger bapa maot mah anger kawin deui si eta teh sugan aya di dieu mah salakina maot nepi karek milu bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we lamun urang bagian nguburkeun dijejak ku aing mah juga rek milu beganeng ah geblus maka jero kubur moal teu rorowesan deui keluar cing teh lain deuk milu ganeng si teh ustad udah gelo kitu tungguan ge 100 poe aduh eta nu rek milu ka salaki beger deui nepi ka jiga angkot eueuh penumpang eueuh cinta sejati da cinta sejati madina 3 perkara Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak didinya cinta sejati Allah ka makhluk sagelo-gelona urang sabejat-bejatna urang satebalik teh balikna urang geuning ku Allah mah dibunian kasalahan urang ngan manusia we nu sok nyokelan kasalahan urang teh bener bu da aya hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha eta nu sok nolak kana kaalusan beak ku hiji kagorengan ieu tah kaum ibu-ibu cecing ulah bakal ngamuk imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong gonta-ganti baju dipangmeulikeun dahareun nepi ka diwewegan keur wedak aya ti saha ti salaki raos ibu sapoe bapa ngabonceng awewe beger ngaranna kapanggih dina WA aya teh jasa 20 tahun salaki ka tukang cek urang oge pak 1000 kealusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha ieu tapi hareupeun Allah tibalik 1000 kealusan 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kealusan di dieu nu disebut cinta sejati Allah ka makhluk teh pak kajeun goreng patut 88 geus dibunuh tapi hayang tobat akhirna ngabunuh deui anu 100 jatuh ti tajong Gusti abdi hayang tobat deuk maotna la ilaha illallah nepi ka aya kabar berita gembira si ieu dihampura dosana padahal dosana 100 jelema geus dipaehan di dieu letak cinta sejati Allah ka makhluk 2 nabi ka umat nabi ka umat engke di akhirat teh pan nabi mah geus cicing di sawarga ngadon turun mungeun di surga sujud we ka pangeran cek Allah teh kunaon Muhammad anjeun sujud teu cengkat-cengkat kami teu ridho lamun umat kami disiksa ummati 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 teu nanyakeun Hasan Husein teu nanyakeun Fatimah henteu teu nanyakeun Siti Khadijah henteu ummati 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 umat kami mana hayang boga pamimpin jiga nabi geus cicing di luhur teh turun ka rakyat nah ari ieu geus cicing di luhur teh poho ka rakyat nah da urang ngomongkeun nabi pan nabi mah geus di surga turun sujud ka Allah naha bebela ka umat aya pejabat tuh kitu teuing jabarkeun ku ibu nya cinta sejati teh nabi ka umat
katilu inung bapak ka anak ta eta cinta sejati mata kieu keneng anu keur abg keur borobogohan wadul wungkul cinta sejati kabogoh jeung kabogoh waduh isuk-isuk lalakina nanya kamu udah makan belum kumaha budak aweuna ih kamu perhatian banget kirim beas udin ku ditanya nyebut perhatian peting-peting kamu udah tidur belum nah cinta jadi boloho matak ngabalas ge acan di mana logika cinta jadi buta komo nu keur bobogohan nanti buat aku sekarang buat aku reuneuh belegug aduh geus reuneuh mah wirang kolot keneng eueuh cinta sejati kabogoh jeung kabogoh tuh inungna nyiwit budakna kadenge teu cenah ngan budakna katemuna ngalawan ya mamah ge kitu baheula kitu akhirnya teh gurger sararea jatuh ti tajong bebengok kabogohna kamu sakit kumaha budak awewena iya kamu perhatian sama aku tah tanyakeun kanu geus karolot kieu tah jatuh ti tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh berubah tak keneh init-initan mau motor butut beberek-bekan mogok di jalan dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan coba nu geus kolot dibonceng ku motor butut mogok daek ibu ngadorong turun haritakeun dijejak motorna ganti cek aing oge atuh eueuh cinta sejati eueuh walah itu nu seuri kuat tarik pokona nu seuri tarik teh eta nu rumasa eta teh eueuh matak dek neangan saha deui cinta sejati teh hiji Allah ka makhluk dua nabi ka umat tilu inung bapak ka anak matak sing baraleg nu ngaran anak kanu jadi kolot nyeri hate engke lamun geus eueuh langit bakal bencar gunung bakal bitu laut bakal bahe bumi bakal ancur barokah bakal leungit naon eta teh penyebabna Gusti loba teuing jalma nu nganyeri hatekeun inung jeung bapakna nepi ka inung ngalahirkeun nyeri tapi nyeri na ngalahirkeun teu sabaraha matak boga budak 7 ge meureun teu pati nyeri da ibu teh ngalahirkeun teh butuh proses init ka dokter teu kaluar wae dokter nyokot gunting dibius ngan sapotong digunting krek tinggal ku bapak palebah nyebutkeun krek ibu-ibu muringkak bulu punuk toong bapak kieu we nah da teu ngarasakeun bapak digunting geus digunting budak dibedol cokot deui jarum dikaput ibu berarti ibu teh aya dua makhluk nu dibelaan digunting melaan anak supaya keluar dikaput melaan ieu tah mata gede mah geus tong dikaput antep hayang nyaho dua makhluk nu dibelaan ku nu ngaran pamajikan pak anak jeung salaki diruksak patuangan sakieu alusna matak ti gulusur kutu ti jali kesimet ti soledat cak-cak borosot boga budak cobaan cak-cak teu neuna beuteung ibu ngajedog da beuteung lagi beberhilan atuh cinta sejati teh wani diruksak patuangan wani beak harta wani beak tahta wani beak umur melaan saha Pak melaan anak matak sing aleuh creug kanu jadi kolot ulah wani hohoak sesentak komo lamun tujah tejeh tujang tajong maka cek Allah dosa ka inung bapak boro-boro di dunia akhirat ge nabi dicarek mere sapaatna Allah tani ukur daki dagang tinggal hutang hirup teu neut paeh teu hos kaluhur teu sirungan kahandap teu akaran gera balik kana diri boga dosa naon dina diri urang ternyata pernah hohoak sesentak kanu jadi kolot teu ngagugu kanu jadi kolot kolotna geus eueuh urang keur minta hampura ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur mangga emutan bener ya keheul atuh da lain sana nyainana gerhana beda ti batur bae we da beda sote awakna da di Indonesia mah pasti loba pisan perbedaan bapak ge geuning salaki jeung pamajikan eta beda ku silih hargaan mah borosot budak ta eta teh ladang silih hargaan da lamun bapak teu ngahargaan pamajikan pamajikan teu ngahargaan ka salaki paling bijil anak ucing ai bapak mata urang teh kudu bisa silih hargaan dina perbedaan langit bumi luhur anap alus goreng bener salah lalaki awewe beda eta lalaki kumisan ibu eueuh kumisan mata lalaki mah lamun baeud ngewa jiga lele useupeun kumis panjang baeud geus
coba ibu baeud lucu jadi jeruk deg bitu tapi salaki kudu ngakal apaan bapak mah dikawasa ku akal pikiran pamajikan baeud ngakal gerasok kumaha ngakalna tong nanya da pamajikan keur baeud ditanya mah nu nyegag kunaon mamah baeud ku sia tuh nya pasea si kurang ge tanyana awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang toong padaringanana geus kosong beasna toong duit ge galetekan tinggal 10.000 toong lipstik geus dicokelan ku bilik toong wedak geus dekok tengahna cabut duit 2 juta asongkeun kanu keur baeud langsung digabrug lain teh tadi etih beres tak jadi solusi matak salaki mangakal pamajikan ngakel lalaki ngarah pamajikan ngari heueuh well ayeuna ibu salaki kitu teh rasakeun kacapena kalungsena ulah salaki ti hotat usaha nepi ka itu gunung geuning bulistir melaan ieu melaan batu reket nangungan batu beulikeun kana kuota deuh eta pamajikan salaki keur nangung batu manehna tiktokan keheul atuh da rasakeun kacape salaki balik ti gunung papageun lawang panto geuning bapak sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh imeh gek diuk bapana bang barung cokot cai nu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupun tenan punten bapak cai teh teu ngange gula suruput ku salaki diinum jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina suntangan ibu teh cokot leungeunna bapak beli teh acan tepan bawa ka cai bikeun odol sabun jeung anukna beres mandi papageun ku ibu bikeun sarung koko jeung kopeahna kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh bapana capelung seripu tunuh geuning bapak melaan jisim abdi paralun anu kasuhun akang teh puputon kembang kedaton buah kolbu jeung ceuman jiwa hormateun abdi damaeun abdi ibu mah lain lalajot ceramah nempo bibir urang geuning harewosan eta cenah ku capetangna aja udah ipis ragamang ku salaki dicabak mun-munanana keun bae da geus jadi kewajiban akang ieu teh ceramah teh jero teuing nah da ditempo teh ibu-ibu eueuh nu kitu atuh toko mau belah dinya mah eueuh pisan deh dan nu aya teh salaki datang teh juga langsung teh ngarasakeun kacapena menang duit teh timpah cek salaki boro-boro maneh mah teu ngarti Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM kacau rumah tangga nepi ka dinya atuh da weh eueuh nu kitu teh bapak menangnya menupi ka ngaret ka ibu-ibu lebok cenah lawan ku ibu heug kitu urang ge eudeuh kitu ka salaki tapi salaki nu kumaha heula atuh salaki nu bener-bener tanggung jawab ka pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra nyangu tabeasna magra masak tapasakeunana magra dangdan ta alatna mah ka pasar ye cecehna magra kulem tah spray ejeung kasurna magra jajan tah eta artosna jongjon ibu tah mah ibu-ibu nu meunang kadarenge cenah kitu balen Pak saimbang inilah proses ladang tina ibadah toong hileud dipikasieun tapi hileud jadi kukupu jadi dipikaresep tah ladang pangajian teh bisi ibu goreng ka salaki anu tadi diomongkeun bubar ti dieu geuwat tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian di lebay tobat paling kuat 3 poe eta teh ka itu nama anger sesegor deui. Inilah proses ibadah. Telo bisi teu akur jeung dulur inget-inget bisi ibu teu akur jeung dulur maseaan dulur komo inung bapak geus maot pasea jeung dulur parebut harta warisanana keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun leuwih hade urang duduluran panjang harta beak daripada harta dicekelan tapi jeung dulur teu akur-akur Allah moal ngahampura dosa manusia samemeh eta manusia silih hampura antara manusia jeung manusia lain wel-welan mikir matak bubar ti dieu tepungan dulur bisi teu nyangu pek bere bisi can boga imah pangyieunkeun bisi
bisi teu jajan sadiakeun duit nah ari ka Bandung nyumang ka Aceh nyumang ka ditu nyumang ai dulur kalaparan diantep hak mana nu leuwih lain waka ka Bandung dek nyumang mah eta dulur ai dulur beunghar kakara di aku wargi abdi ai dulur sangsara kalebah hajat ditanggung mah wadah jadi babu dadakan yai tong sok ngahargaan manusia ku hartabana hargaan mata iya darah moal bisa diganti tetap dek sangsara dek baung dek bedegong anger dulur urang well very good very well lamun aya nu bogoh ka urang engke beres ceramah pek toel ai pek teh nini ya cekek we ing roream teuing tuh bae we cenah tad kawin jeung nini bae cek bapa da rugi di urang diajak sare ngadon gandeng batuk we haben disimutan dek romantis ngadon ngebekok sih tuh inilah makna hirup Pak mata ku ibu lalajoan perbedaan dina hirup sing ngeurepan ku hate bersih moal jadi beda bakal bisa silih hargaan maca sholawat eueuh nu sarua eueuh Bandung, Cirebon, Garut ternyata beda. Lamun Bandung jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Bandung geblus ka Cirebon rada tegeug salatullah salamullah ala toha rasulillah geblus ka Ciamis jadi aya alok sholatul salamul ala toha rasulillah beda Bandung Cirebon Ciamis beda macana beda kekeh nu sarua mah tetap sholawat keneh sholawat nama gejeung kudu pasea lamun aya nu maot da pasti itu Jawa Barat cobaan lamun aya nu maot Bapak milu hek video da carana teh aya 3 nu tungkul nu ngagideug nu muih aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar sia teh aya oge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang stop heula na teu tungkul tempo cenah kumaha nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teu sare nganu paling paur nu muih sajam setengah tahlil teh illallah 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 nah da bubar tahlil teh dahar-dahar acan kuat pias golokok di buruan ongkek atuh da isukna teh jadi ngaco pidatona ge bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kuat ngegebeg eta kuring sing teh belegug mana nyebutkeun tepung jeung Allah nah mangke jeung belegug Nabi Musa wae teh sanggupeun ya Allah abdi ono hayang ningal gamparan salira Gusti ceuk Allah tempo panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami na iya pedah pinter la ilaha illallah jeung tepung jeung Allah cinta nu balik mana tong nyesatkeun jelema mah tepung jeung Allah mending urang tepung jeung Allah daripada si itu nelepon Allah geuning aya kasus kamari ya Allah ira Idul Fitri Jumaah komo nu ayeuna geuning mah jeung aya badami jeung Allah saksina malaikat salieur aing da boro-boro jeung Allah sia teh mah jeung cacing wae ngomong ateuing ieu mah tepung jeung Allah ari abdi penasaran cing teh bener teh demi Allah karek turun ge cenah teh imah hari teh geus tahlilan tepung langsung jeung Allah cing teh kumaha bentukna teu nyaho nya maneh mah teu cing ranyai dianggap kica-kica Allah rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha ya nama gejeung kudu pasea teu kudu riweuh da ustad na barareda wajar mama hayang ngulum ustad teh anu nerangkeun karuhun tah eta mah bagian ti orang Cirebon Sunan Gunung Jati Cirebon di mana eta kakawasaanana tuh orang Sumedang saha Abu Ya Muhyiddin anu pinter nyaritakeun bab eta nyata kuring mah hayang ngulum ceramah teh nu pinter sholawatan Kiai Haji Salimul Apip eta mah ti Kutawaringin mama hayang nuju ka ojek online urang kieu well di ka ojek online persis eta nyata mama hayang nu bari curhat mamah Dede Mamah dan curhat dong iya dong mah coroge abi menyeburutnya tuh usaha kumaha ceuk mamah Dedeh teu ku sia nya beda-beda mamah hayang ngulum ceramah teh anu lentong aagim ti geger kalong lentong suanteuna ge saudara-saudara yang budiman
Alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika Allah menyelamatkan manusia dengan cara Allah ibu, bukan dengan cara ibu. Ketika ibu pacaran sama yang tampan bari beunghar, jadi jeung nu petot. Tarima itu Allah memberikan keputusan yang terbaik. Nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Coba salaki nu petot mungeun salingkuh. Nah, lebih heung payu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA nana. Jadi AA mau pamit. Nah, karunya ka panitia kudu ngongkosan keduaan. AA ge melentong, Pak. Mama ngulum sarama teh hayang nu bari nyanyi. Oma. Di Tasik. Sabab Roma Irama mah dawahna bari nyanyi. Bisi teu percaya Roma Irama dawahna bari nyanyi? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Oh kahayangna di kieu mah tuh. Dakwah secara teu langsung la ilaha illallah dinyanyikeun keun bae ku masih oma. Ngan lamun diturutan ku bapak ulah, da bapak mau jadi raja dangdut atuh. Nah, da goreng sora. Aya Roma Irama mah alus sorana. Jatot ti tajong ge Roma Irama lain jiga urang. Jatot ti tajong pan urang. Aduh. Roma Irama lain. Jatot ti tajong. Aduh. Heumereun eta ge. Lamun bapak ditah nyangu ka pamajikan, "Gera nyangu geus burit." Roma mah lain kitu. Nih, gera nyangu geus burit. Lamun suara kuring jadi kenek alus. Bandung dayeuh kolot bale enah dua deui ceu meujeuh jadi kenek teh Pak. Kabayang teh lamun Roma jadi kenek dengan nada lentongna. Bandung dayeuh kolot bale endah dua deui ceu. Ningang urang Cirebon bareuki heureuy Al-Fatihah. Wah kacau. Matak lamun ibu dakwah hayang make nada Roma Irama. Heumeunang bae, nama kejeng bae. Apaan baheula ge dakwah make nada. Mana bukti itu di masjid. Eling umat eta nada. Muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh. Tuh nada tuh. Akang mah anti nada tara kikituan. Kumaha maneh ngan wayahna adan teu make nada. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayalah sholah, hayalah sholah. Ai sieu adan atau yang dikepret. Saking ku anti nada, make nada atuh adan teh. Allahu akbar raoseun. Ngan di Cirebon mah ulah dibere adan nu bieu hees. Mun bisa mah adan teh nu make tato bari jeger adana hohoak. Allahu akbar, hudang jelema kabeh daratang ka masjid sanajan teu wudu. Lain deuk salat deuk nyekek nu adan. Asli tah. Tuh make nada dan teu meunang mah pahili. Lamun nada dangdut asup kana babadan tapi omongeun mau nyaya adan hayalah sholah hayalah sholah dicekek ku sararea tah. Jadi nu teu meunang mah pahili. Tadi pun guru ngaos Quran make nada raoseun. Nah make jeung raoseun tungkul kabeh jalma menghayati bacaanana tepat sasaranana make nada bacaan Quran. Coba lamun bacaan Quran juga nyawer. Ban urang Cirebon boga budaya sawer. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Sawer
asupkeun kana Fatihah nada eta honoream ngimaman di tukang 60 aya nada jiga nu kitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin da moal aya nu amin di tukang ngadon bubar jelema teh pahili eta teh ilmu ti Cirebon tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran jelema magera cicing dina tugasna masing teu kudu ngageungeureuhkeun nu batur nu urang ge cantang tuh oh well ungek sok Pak Kades jadi ustad abdi jadi kades moal teu ngaco duanana ge abdi mecakan jadi kades saminggu di dieu moal teu lieur nyeun kakak ge atuh Pak Kades cobaan atuh enjing abdi ka Cianjur jug Pak Kades itu ceramah di ditu lain fungsina lain tugasna bisi ancur sararea geura cicing dina tugas masing silih hargaan ngaranna mama ngulum ceramahna hayang nu make budaya wayang atuh teh da budaya mah wayang palebah mana budayana eta geuning dina wayang aya kakawen semar semar iawe nangun ngahaja ngarah eueun nunutan ngalamun anu jantungan isu ka rumah sakit tah semar semar semara kuncung danar wolong ngeluh ku semar teu gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca itu cek bapak-bapak nu di tukang kuat kadenge pisan ngomongkeun abdi kieu cenah teu sangka cenah euy nana gerhana keur kasep teh alus sorana nuhun nuhun Pak terima kasih bari eueuh nu ngomong kitu demi Allah eueuh sabenerna ya mengarangnya urang dakwah secara budaya Pak menang pek baik teu kudu riweuh hirupna nya kekeh mang mah yang jiga urang Arab moal bisa di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jam 5 jelema geus ngawala di masjid coba di urang ngong adan langsung komat adan eta komat eta imam eta mamum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukuluna ge si eta di urang mung kekeh hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicokot korma cobian ku bapak barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang asup moal lila heueuh teh atuh kokod ku 5 jari di urang heuh meunang nah ada lain korma nu dikokodna ge teh sing tepat kana sasaran atuh naon oge bener Pak mung kekeh cenah hayang jiga urang Arab si eta ku maksa heug atuh di Arab taraweh nepi jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat tempo jelema di masjid ngaweled cobaan di Cirebon taraweh nepi 3 subuh moal teh imam digujrudkeun rada gelo ngimaman teh kuat lila-lila teh teu ngarti-ngarti sia mah kaing teh kitu dicarekan imam nu nepi ka subuh akhirna di stop ku DKM geus mane tong imaman pi omongeun tuh eta nu alus nyebut pi omongeun loba jeger bari maka tato hiling cenah ku aing DKM dekul teh ku jeger nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang meureun Anas lagi rakaat kagenep poho deui ai malum jeger pan dipikasieun pananya ka tukang bios kul deui kumaha nu tukang lajang we cenah lah nah ada jam 8 tarawih geus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maneh ngimaman hade tadi Indonesia mah nu disebut ibadah hade teh nu tereh Pak uring ceramah kieu di Arab moal kapake nah ngabodor tapi di Indonesia mah payu deh da urang ge pernah survei membuktikan ceramah dilempengkeun mantog jelema teh. Nah situ ibu mah jeung uih teu rame kitu. Power di Indonesia mah ceramah teh hese Pak. Nambah ke jeung hese kudu loba berbagai metode sabab jelema teh beda karesep. Aya nu resep serius geuning sanajan teu ngarti-ngarti gada bari hees eta. Tah, ieu saya pisan ceramah teh ka hartos. Ka hartos kumaha mane mal molor teh tadi oge. Aya nu jiga kieu ceramah teh ningang ka jelema nu resep naon eta malin ceramah eta mah ngabodor siriknya di dieu Pak Indonesia mah butuh saling menghargai teh dirinya beda tata beda cara tapi satu dalam tujuan Bhinneka Tunggal Ika angeus sirup teh nah ibu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam tiung bisa dibeli baju bisa dibeli tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate
Bapak ge di masjid berjamaah tapi berjamaah jeung hatena nyao karek awak berjamaah teh hatena tepati berjamaah mana bukti itu nu gering diantep nu sangsara diantep berarti can jamaah jeung hate-hatena komo bubar di masjid ngomongkeun batur urang mah tadi salat jeung nu utek-utekan berarti sepanjang salat saya kieu berjamaah teh atuh jeung hate gerasok blus ieu kana bab muludan naon aya muludan meeling kelahiran Kangjeng Nabi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener teh Bu meeling kelahiran Nabi lamun bapak umur 70 bapak umur 50 abdi umur 40 berarti urang teh geus tepung jeung 40 tahun dina muludan bapak geus tepung 50 nu 70 geus tepung bulan mulud geus 70 tahun nah masih kana can eling-eling lamun judul meeling kelahiran Nabi na teh eling-eling ti bareta ieu nu hese mah lain eling kalahiran Nabi naon atuh eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi aya Nabi ngalahirkeun naon innamal buistu li utamima makarimal akhlak Nabi teh ngalahirkeun akhlak urang eling kalahiran Nabi bisa tapi eling akhlak Nabi cantang tuh bisa aduh keuna ieu ceramah teh da heueuh atuh meeling kalahiran Nabi budak teh kagak bisa geresok tanya nyai aya Nabi lahir tanggal sabaraha 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah beres eta budak tapi hiji pak anu urang poho eling kana akhlakna Nabi ayat Quran tadi nu di awal surat Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun eta nu beratna mah satemena di diri Kangjeng Nabi aya akhlak picontoeun pikeun umat bararea eta nu hese mah lain eling kalahiran Nabi tapi nu hese mah eling kana akhlakna Kangjeng Nabi arek dibuka sok ari hararayang mata geus muludan da tong sok ngomongkeun jelema nu tara si itu mah nya tara muludan entong kitu da urang ge anu osok akhlakna mah teuing Nabi teh bager urang mah kumed yuk urang lalajoan akhlak Nabi atuh bisi teu percaya Nabi mah enit ka masjid di tengah jalan aya nu musafir bari Yahudi tur lolong sampeurkeun ku Nabi mah cokot roti wal dihuapan kumajek Yahudi anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad jelema gejul anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad teh tukang sihir rujit aing mah kanu ngaran Muhammad coba bapak lamun barang bere tuluy ngahina bapak da moal dikampleng atuh Nabi mah henteu isukna Nabi barang bere deui 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu ladang muludan abdi nanya ka bapak lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak eudek mere deui alus ladang muludan teh hade teu neurak-neurak ayeuna ibu lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu eudek mere deui saruana tanya kuring eta kitu bebengok maneh abdi lamun abdi barang bere ka tatangga ngahina abdi eudek mere deui eudek level ustad penceramah lee hate ngantungwan 2 poe lamun situ ngabudah bijil getih berarti diracun ku urang geuleuh ka jelema kitu mah tuman eueuh nuhuna pisan hese pak mibanda akhlak Nabi teh hese matak tong asa aing pang nyana tong asa aing pang benerna ukur akhlak urang ku akhlak Nabi jauh tanah ka langitna bener tuh maot Kangjeng Nabi tuturkeun ku Abu Bakar dicokot rotina aya Abu Bakar meureun rada keheul ka Yahudi teh anjeun cenah nu sok ngomongkeun Muhammad teh naha kitu diwawalkeun pan roti lap kumacek Yahudi ieu mah lain nu biasa nah saha nu biasa Muhammad nyurucud cai panon Yahudi nyuu harita keneh peletuk bijil asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salametna jelema ternyata ku 2 kalimat syahadat kunaon eta syahadat nepi kana awak Yahudi ku akhlak kahartos hiji tah beunang cing atuh nu kadua sugan Nabi enit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok ku tai onta wur diseblok ku tai onta Nabi mah uih deui karorompokna ceuk Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui weh abdi mah yakin lamun keuna ka dieu kunaon ayah uih deui teu ka masjid aya nu nyeblok kunaon ku cai kolomeran tah bedog kadek jelema kitu mah kitu we nu diulik teh ateul tanuk sapoe 2 poe 3 poe Nabi diaburkeun deui ku tai onta ka 4 poe Nabi cicing nah eueuh nu nyeblok cobaan bapak gresok
Datang ke masjid, Abu Bakar bertanya, ya Rasul, kunaon anjeun telat? Kumaha ceuk Nabi? Nya telat teu bebejanya. Bapak DKM indit ke masjid anu nyeblok. Tuluy ditanya ku para pemuda pada DKM, nah kamari telat, da mau tujuh bebeja, ayo nu nyeblok jang, kusaha? Tuh ku pemuda itu, kumaha ceuk pemuda? Gelutan euy, darah gelut teh Pak. Ternyata orang malain diaping wahyu, tapi orang mah hate teh diaping nafsu. Mata kanu kitu diulik teh. Heeh ya. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, di antara orang tegening di lingkungan orang aya nu udur, saha itu imahna? Ternyata nu nyeblok Nabi. Andai kata bapak aya nu nyeblok, dibejaan ku para pemuda, Pak, nu nyeblok bapak teh anu teh bareuh beuteung, kumaha ceuk bapak? Dorakati aing. Tapi Nabi urang longok, bahasa Nabi urang longok. Bring ti masjid ngalongok anu gering, bari nu gering teh hianat ka Kanjeng Nabi. Kumaha ceuk Nabi? Sabara poe anjeun gering, 3 poe, beak sabara ka dokter 400, tah ku kami digantian 400.000. Mana nu karasa? Ieu didoakeun panyakitna, didoakeun ku Nabi, diaminan ku sahabat, cager panyakitna, keur modal hirupna dibere duit, urut ka doktorna. Eta Nabi nepi hate nepi ka kitu, coba ieu. Lamun aya nu gering kitu teh Pak. Sabaraha poe gering, 3 poe, geus ka dokter parantos, beak sabaraha? 300. Kumaha ceuk bapak? Sing kuat, sing sabar, keun bae keur diuji. Yuk nempo we, assalamualaikum. Atuh itu terjadi dendam. Kumaha ceuk itu? Hayang teh da karasaeun ku babengok manehna. Pek teh heueuh jadi urang nu gering, itu dendam. Bejana balik ti urang gering, beak sabaraha? 300. Bletuk teh sarua, sing kuat, sing sabar, keun bae ujian, nempo-tempo, yuk assalamualaikum. Nah, da calager dua urang anu jogol di gelapang atuh. Jauhnya urang jeung Nabi teh jauh. Matakna memperingati hari kelahiran Nabi sangatlah mudah. Yang susah itu memperingati tentang apa yang telah dilahirkan Nabi. Bapak sholat, bapak zakat, bapak saum, itu teh karena Nur Muhammad Pak. Jadi lain urangna geuning bisa kieu teh lain, tapi Nur Muhammadna matak urang bersyukur karena boga Nabi wastana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuh kabongkarnya. Eta kudua aya di urang na awak urang 2. Lapur merenya. Hek tanya, tadi Ustad, urang ge sarua karek bisa ngomong. Can bisa lamun anu nyeblok ka urang. Nabi mah init ka Thaif di baledog pan, cur darahna ngucur, dihalangan ku sorban, ngucur deui dihalangan ku panangan, ngucur deui halangan ku pahana. Abu Bakar bertanya, "Nah ya Rasul dihalangan eta darah?" Malaikat datang, lamun darah Muhammad nepi kana tanah Thaif, gunung dek bitu, langit dek ancur, laut dek bahe, angin dek badag, meakeun urang Thaif. Lamun kuring nu ditawaranana, ya ku aing malaikat juga beakeun jelema kitu podaran malaikat tuman, moal teu kitu urang Pak. Matak asa jauh nana gerhana jadi wali jauh, nah dendaman keneh. Malahan ge baheula pernah bobogohan, heugelis ibu, ai pek teh dikawin batur. Kanu beunghar, kongkorong loba, mobil aya nanti bangkrut. Dah hate teh kuat lebok cek hate. Malahan mah panggih kamari di jalan cing teh kumaha rumah tangga teh. Cenah abdi teh bangkrut. Ieu ge cenah kongkorong teh bisa dijual keur modal. Naha tina lajada ladang COD. Da eta mah hate kuat puas cek hate matak naon ka urang kitu cek hate teh Pak. Ayeuna pan abdi geus jadi penceramah jadi era ngomong gitu. Cing teh nya bela sungkawa sing kiat sing salalabar cek abdi. Ai hate mah lebok gitu. Angere dendam teh aya. Udah gelis atuh. Malahan anu teh beuki ancur rumah tangga teh kuat kadenge pisan, malahan udah gugat cerai kuat atoh teh Pak abdi mah. Nah, nyeri hate baheula urang ditolak atuh da. Eueuh sifat Nabi teh dikuring teh eueuh. Di bapak aya. Sarua atuh gitu. Naon? Pilih urang Cirebon. Dek milih kumaha yang dihareup papa wungkul atuh. Coba lamun dihareup teh nu geulis kitu teh aya meureun urang gairah. Ieu mah pan bapak kades belah dinya aing mah lieur Red ka belah dinya kolot wungkul atuh da. Red ka belah dieu geus hororeang.
teuing da jodoh abdi mah susah moal aya di dieu ge. Lain nu tiung ngaguyupuk, lain nu gamis ngangsar, lain nu pinter sholawat, lain nu pinter maca Quran, lain nu sok ka masjid, teu lepal gitu. Abdi mah deuk neanganana awewe nu teu beuki duit. Kajen tiung ngaguyupuk, kajen gamis ngangsar, tong diberi resiko sabulan anger jeding dah. Da tiung mah kumaha lalaki, abdi meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi, abdi ka masjid pamajikan bakal milu, sholawat kumaha abdi, abdi maca pamajikan bakal nurutan. Ngan lamun duit tah hampura lain kumaha abdi. Nah, apaan pamajikan masuk ieu geuning, uang ayah, uang aku bukan uang ayah, si egois hirup nanti yai. Benernya Pak, nulung saya bapak, nuripuh bapak, nu meakeun si eta nira rugi teh. Lamun lain dititah ku Allah, bapak nu rugi teh boga pamajikan teh. Ti hotat pungbeng ka ditu ka dieu, eta pamajikan. Naon mak? Naon ada aya nyarita sing tarik atuh teu kadenge ini. Jeung asa kakara sapanjang ceramah aya ibu nu ngajak ngawangkong heula di mah. Ai tadi acuh ka urang aya ngajak ngawangkong, engke atuh ngajak ngawangkong engke atuh. Pan ieu mah nuju ceramah. Aya tah akhlak Nabi karek dua? Eueuh. Lapur deui. Cing atuh nu katilu. Ieu mah bab rumah tangga. Nabi wangsul asar datang ka rompokna, nyanak cai nyalira, nyanak teko nyalira, suruput nyalira. Siti Khadijah langsung ngagabrug, ya Rasul bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tah ieu ledang muludan keur ibu. Lamun balik ti dieu salaki ibu keur goreng sangu, geuwat ibu teh tangkep, bendu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Eueuh di dieu mah kitu. Paling keur naon Kang? Nyieun nasi goreng. Kumaha cik ibu? Sakaliana keur duaan sarua lapar urang oge. Itu tuh nusari pangtarikna kitu pisan. Salaki nyokot teko ku sorangan, nyokot gelas ku sorangan, kumaha cik ibu tak kitu hideng. Bapak-bapak kikituan saminggu ngadon begung jeung TBC atuh. Nah teu robah-robah. Kunaon Siti Khadijah nepi ka ceurik? Siti Khadijah paham benar di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan, idza amartaha ata'atka, di mana dititah wajib patuh. Matak Siti Khadijah mah kajen kurtunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Siti Khadijah lain ibu. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas, ibu mah tibalik keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh. Amanah mah nya sare atuh aya kieu mah bari 10:30 peuting lain becos wae kana TV da gandeng anggelis di paruh aing deui kitu. Ongko deuk sare tapi hoak keneh sia teh. Lain pangninyokeun kopi kokod ku sorangan belana. Ngajajah wae deuk sare geblus ka kamar dibeledugeun pantona kusek disimut. Ongko sare dadana hurung. Pek teu keur lajo YouTube nana gerhana. Yai ngerakeunana aing. Istri tuh, nah Siti Khadijah mah kitu taladang muludan keur ibu teh atuh napal-napalkeun eta. Balik teh dia teh salaki teh tanya, "Akang hoyong naon?" Kitu atuh. Asa eueuh nya nya? Ojeng bapak gede ulah tutah titah. Lamun pemajikan kerepot dan Nabi mah tara tutah titah lamun pemajikan keriweuh. Ari ieu mah da pemajikan keur nyusul ge. Kopi mah kadenge ceramah peuting surga blegong. Atuh bogoh pemajikan hayang ngabanting. Surga nana hawan si nana gerhana tong diulem deui bae we. Nyata bapak napalkeun nana salah. Kadeng peuting ceuk ceramah nana gerhana surga dibalik perintah suami teh. Buru gugu kopi. Atuh ibu teh ngagugu dah yang surga ngan bari kukulunu manyun. Budak di gemol bari keriweuh. Kocekeun si kopi kuat tongtrang. Bari peletuk ngomong ka budak, kitu da si Bagong kitu. Atuh ceuk budak teh bapak teh Bagong, heeh. Tiba cek budak, atuh mamah teh pamajikan Bagong. Naon sia teh cenah? Kumaha cek bapak cek indungna? Oh berarti maneh anakna. Asa lalieur hirupna. Akhirna ku sabab loba ngawangkong, budak teh bari lehoan kecrot teh kana kopi. Nah ada dikocekeun atuh. Bikeun ka salaki, mangga cenah Pak tah kopi HD nya. Suruput. Terakhir mah nah pangset jeung leueur. Kumaha cek pemajikan tong gojrur kopi anyar kacau pemajikan salaki kuat di enrin. Aya teu akhlak urang seperti Siti Khadijah eueuh, aya akhlak bapak seperti Nabi Muhammad eueuh. Kunaon Nabi seperti kitu sabab Nabi nyekelan wahyu, kunaon urang teu bisa kitu sabab urang bareng jeung nafsu.
matak cekolot bae lagi nafsu mah badan anu katebuhan matak cilaka saumur-umur matak lamun ibu kasalaki keur pasea ulah ngagunakeun nafsu da ku nafsu mah jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga hancur ku nafsu si bagong hees wae nafsu ragrag talak rana jadi budak korban rumah tangga awut-awutan kumaha mun ibu ama kasalaki ganti ku wahyu wirid ama kasalaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin tanggep ku salakina bari maca ayat kursi dari dianggap kasurupan gebro duit 3 juta jawab ku ibu sadaqallahul adim pasea henteu budak teu korban duit menang nepi ka untung nyekelan wahyu tawayahna engke praktekeunnya bubar ti dieu mun amak kasala kita hohoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kumaha ceuk tetangga aduh ngapalkeun peuting wahyu lain nafsu jawabanana innallaha ma'ana saestuna Allah bebarengan jeung urang Bapak hoyong terang jeung Allah Bapak hoyong terang jeung Allah babari cenah bejana Allah teh urat beheung jeung beheungna deket pitulung Allah teh da babari hayang ngabuktikeun Allah pitulungna deket bapak aya nu ngahina tong dilawan salamet bapak deket eta geuning urang mah batur ngahina ngadon ngalawan geuning itu menang di bangkol urang eleh ngarengkol mana cenanya pitulung Allah teh lain pitulung Allah nu teh deket ngan bapak bongan ngajauhan Gusti bener nah matak cukuring ge Allah teh katempo Pak ngan lain wujudna sifatna talamun bapak katempo sifat Allah da katinggal gua abdi mah teh nu boga sifat Allah mah nyaahan asihan dedehan moal ngantep anu si miskin moal ngantep rakyat leutik moal ngantep kanu susah bareng jeung Allah sifat Allah katempo dina awakna sehingga bijil cahaya ngempur amalna lain lampu eta kade ning eueuh nana gerhana eueuh cahayaan nah urang kudu ngagugubug bohlam cahaya akhlak Pak cahaya akhlak maut eta jelema nu boga sifat Allah dikenang saumur-umur dikenang saumur keur aya bapak si eta mah Islam teh jaya keur aya bapak si eta mah masjid teh makmur keur aya bapak si eta mah muludan tara udunan ditekel we ku sorangan geuning geus maot mah cahaya teh Pak keur sararea maot teh ceurik sararea nepi ka datang ka kuburanana lain minta doa ngadoakeun sararea matak mun ibu mun bapak nyieun kahadean sabenerna keur melak kahadean lain nyieun keur melak bonteng jadi bonteng melak cabe jadi cabe melak goreng jadi goreng melak hade jadi heuh eta maknana teh tayana kuring balik ti dieu teuing melak naon nya tinggal ngadengekeun isuk mun aya nu ngomongkeun kitu ustaz teh nya berarti urang melak kagorengan entak urang mah sifat abdi mah bebas dek resepet dek ngewa bae atunya ta cenah akang meresep ka ujang teh tuluikeun ceramah nepi ka anggeus heuh nya ta urang mengewa lain mantong ta tadi bebas hirup mah nya da anu penting mah lain naon-naon apa lain bab teorina tapi nu penting mah mana eusi saripati dina pagaweanana sehingga muncul sifat Allah dina awakna mata kuring hayang tepung jeung jalma nu nyekelan sifat Allah teh mana mun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Welas Maha Asih pan bukti sagelo-gelona urang satebalik-tebalikna urang anggar Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha hei manusia tong kalangsu-langsu dina dosa gera balik ka kami gera tobat ka kami sawarga keur anjeun keur jelema nu daek tobat istighfar didatangkeun unggal poe Allah teh geuning Rahman Rahim ai urang lol budak tatangga dagang comro nuntut leho meuli moal nama ge jeung moal tuhnya juga leuh we nu didagangkeun comro da teu urusan jeung polo nah ibu juga lalajo polo teh nah awak bapak teh aya kagorengan nah awak bapak aya kaalusan geuning Allah mah teu nempo kagorengan bapak tapi nu ditempo ku Allah nungguan tobat bapak urang lalajo budak tatangga dagang comro telot leho nah habat lalajo leho da eueuh comro digalo jeung leho
bijilkeun sifat Allah nyaahan asihan karunya teuing ieu budak dagang comrok nu teleho moal payu ka dieu jang emak malain hayang comrok ngan eta we kabita kupolo pangnyingsringkeun di balong emak keur parab jaer sebreng jaer jadi montok lantaran di paraban kupolo si eta jugjang aya mah dagang payu comrokna lantaran leungit lehona. Itulah makna bismillahirrahmanirrahim nyaahan asihan deudeuhan teu kapi gawe. Da ieu kita nu pangajian jeung nu henteu kadang-kadang pahala mah beunang ku nu henteu bapak nu teu pangaosan meunang pahala naon pahala ngaladenan salakina penting ieu bisi teu percaya juga tong hiji-hiji. Ayeuna ibu datang ka dieu bawa ieu teh ngahindar pangabutuh salaki mah atuh asono engke geus pangajian sugan maneh sare bawa nya itu teh keur ibadah ngaladenan salakina penting ieu ibadah gede nu paling paur ieu dah. Hiji nempok kuring, dua ngupingkeun kuring, bawa-bawa isu ge gujrud ngomongkeun kuring deh. Coba nu teu datang, odok ngomongkeun kuring, moal nempok ge henteu ngadenge ge henteu. Ukur lalajonna TikTok geus. Tapi ieu tantangan gede, Pak. Matak didengekeun Pak isuknya bisa anu ngomongkeun urang, kasih eta jelema doraka teh. Ibadah teh cantang tuh. Bawa kana bab salat cantang tuh. Bacaan alus tapi naha tatangga nyeri hate ku bibir urang jadi urang mah dina salat teh karek alus bacaan can alus dina ucapan lamun bener eta bacaan salat alus kudu alus oge dina ucapan merenah tapi naha bacaan salat alus tapi loba dulur anu kasiksa nyeri hate ku bibir urang berarti karek bacaan nu alus ucapan macan alus-alus well aduh beuki katoongnya beuki katoong beuki sadar yen eta teh urang kabeh di dinya tempatna ruku subhana rabbiyal azim belah dieu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun alusna duana ge tanu gelo nu katilu subhana rabbiyal azim da abdi mah teu make wa bihamdihi kunaon isi eta geus teu kudu jadi catur subhana rabbiyal azim jeung subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tong jadi catur maknaan ruku teh ngaragangan batur ngahargaan batur ngajian batur parantos urang geus salat bisa ngajianan batur. Ini ke Jepang kali-kali mah orang Jepang menghargaan batu teh ku kitu kan kali kata garobae hai pinternya bahasa Jepang nanya ta eta ibu ngahargaan batu teh kitu kali kata garobae hai kade ulah diturutan bisi aya orang Jepang asli teh da ieu mah ngarang we abdi tuh hai ngahargaan batur. Umat Islam baroga dalil ngahargaan batur kirang bara jadi rahmatan lil alamin mah atuh jadi rahmat keur tatangga ari ngomong rahmatan lil alamin Islam teh aya tatangga teu dahar teu dibere boro-boro rahmatan lil alamin tatangga ge diantep wae sadar deui nya kesal atuh da tuluy geuning assalamualaikum ka katuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol kaalusan kenca simbol kagorengan tapi tetep nu dibaca mah assalamualaikum. Naon maknana nu goreng doakeun alus nu alus doakeun alus beletuk ibu teh salaki teh beger doakeun sing alus mun salaki beger teh ya Allah caroge abdi keur kagoda kurana anak dua salametkeun lahir batina parakeun milikna deketkeun rezekina anggangkeun balaina sing salamet ya Allah eta ngadoakeun kana keur beger aya ibu ngadoakeun kana beger kitu heuh nyaho deui mah garoreng adat salaki beger talin kitu doa ya Allah salaki abdi keur kagoda ku anak randa dua randa anak dua kieu ta ican dahar teh balelol mawa motor ya Allah sing ti kusruk mun di hotel sing gempa nepi ka pejet kitu we doa teh salah gede perilaku urang teh ayana salat perilaku urang ayana salat buka hadisna awalu ma yuhasabu as-shalah fa in sholihat sholihat amalihi fa in pasadat amalihi deuk teu alus kumaha akhlak Pak sabab alus dina salatna lain di alus-alus bacaanana lain alus gerakanana tapi alus budi pekerti jeung akhlakna kapanggihnya makna salat teh keren makna salat teh tuluy nu kadua salat secara torekat hate milu atuh salat teh hate pan urang mah boro-boro gerakan jeung hate teh teu akur beret hujan Allahu Akbar gebret hujan inget kana susuhan hate teu milu eta katilu secara hakikat merasa
rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, sehingga jelema nu sok salat teu mungkin teu bisa nulungan batur. Apan robana atina fi dunya hasanah, hayang kaalusan dunia jeung akhirat. Kurumuy tatangga datang ceuk susuganana aya duit 1 juta, geubat sujud syukur. Nah make jeung sujud syukur bongan ibu ngadoa, ya Allah paparin abdi kahadean dunya akhirat. Akhirat Allah nyieun kahadean keur jelema nu nyieun kahadean di alam dunia. Itu ngecelok ka urang teh jembatan keur nyieun kahadean di akhirat. Well, tapi da nya ge ngarti biheung aya nu kitu. Anger we robana atina ya Allah paparing abdi kasayan dunya akhirat. Lol mata tangga deuk namut artos, jedang jeding paream. Jelema aya nu makana nginyeum suraseuri, palawah ngeclok, palawah mayar kudu ditagih wae. Paream pidosaeun. Aya nama kieu daripada ngeclok ka urang mah kamari ngaliwat ka imah RT keur ngarariung aya olpatan. Hiji deui anggotana naon Bang Emok. Kaluhur bajuna teh warna bodas kahandap hideung mawa kantong asup kena ganggang mau motor Beat barudak ngora asal daek nangtung tuluy geuning KTP jeung kakabikeun tuluy nangtung jieun perjanjian aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng kanu hiji. Nah ustad apal pernah ngeclok nya ari ong komentar kahadean tapi tetangga dikusrukeun kana jurang kahinaan. Di mana atuh jawaban eta doa teh? Leungit, Pak. Bener. Cing atuh nu kalima sugan. Dan rangkeun muludan mah bingung atuh boro-boro ibu nu ngupingkeun abdi ge teu hiji-hiji acan kalakuan abdi di dinya. Asli. Kumaha nu terakhir? Nu terakhir mah Nabi panggih jeung yatim. Kamana indung maot, kamana bapa maot. Kumaha ceuk Nabi daek anjeun boga bapa kantenan Muhammad ti ayeuna nepi ka hareup bapa anjeun dibiayaan disakolakeun dipasantrenkeun dididik diaping budak yatim teu dibuli budak yatim teu dihina naha bapa angkatna seorang Nabi Muhammad poe ayeuna urang sok aya santunan setahun sakali. Oh sok ka budak yatim luhurna 500 handapna 200 dengan bangga pernah santunan setahun sakali. Pertanyaanana nah memangna budak yatim hirupna setahun sakali gitu. Nabi mah geuning ngajamin budak yatim lain santunan setahun sakali. Ayeuna Pak Kades buka inspirasi edeuk cenah urang ge nurutan ustadna gerhana nurutan Nabi kumaha deuk nyakolakeun budak yatim. Mun di dieu aya 20 budak yatim cokot ku Pak Kades 5 sakolakeun didik atik budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapa angkatna seorang kades Pak. Naiknya derajat budak yatim. Cek Pak Ustad oge sami abdi ge edeuk nyakolakeun budak yatim saberiji Pak 5 budak yatim moal dibuli moal dihina naha bapa angkatna seorang ustad. Lol we abdi ge 40 nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas 200 ge atuh. Nah make jeung ngalamun kades henteu ustad ti dieu henteu nya urang ge miluan haran henteu aing ngalamun mah bebas deuk 1000 siki ge. Abdi ada boro-boro ibu nu ngedenge urang nu ngomong teu kuat yang seueur jadi kulit beuteung gitu. Dar disakolakeun 40 jelema budak yatim moal dibuli moal dihina nah bapa angkatna seorang nana gerhana iraha urang deuk saperti kitu. Matak urang mah era mun maca ayat Quran ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amul. Nah teu era bapak maca ayat eta. Nah anjeun apal nu ngabohongkeun agama hiji nu ngantep budak yatim dua nu ngantep fakir miskin apan urang matak dina salat tara maca ayat eta hoream kasindiran itu deh matak pilihan we al ikhlas we aduh kajian tarawih 11 rakaat eta we favorit al ikhlas cek jamaah teh nah kul hudai apa dulu teuing da ngartina eta da dibawa kana ayat tu tadi ge ara'aital ladzi yukadzibu biddin kalah kasiksa hate. Anjeun apal nu ngabohongkeun agama jelema nu ngantep budak yatim jelema nu ngantep fakir miskin heupan bapa ge sarua nasib dirinya ngantepan wae ka baturnya matak maca ayat teh era nama ge jeung era teu kapigawe lamun teu bisa sarupa kitu ngajamin budak yatim bakal terjadi kejenjangan sosial anu tinggi tah hoyak ieu geus kalaluar rok paronok kaluhur you can see buuk di beureman hanapeun tangkal caringin. Lol abdi tina mobil jeung om check in om nu kitu geuning cing teh moal nah tuh om cenah ngabalakan cing teh moal teu boga duit nah sabaraha cing 7,5 hei cing teh long time teh sapoe jeput
nya cenah 7.30 teh long time teh jam 12 nepi ka subuh sakuatna AA we cenah. Waduh cing. Bepan teh hargana teh sakitu nya Kang nya 7.30 nya. Nah akang ungek bawa deh. Wah kacau ya. Aya bahan pasea balik pengajian jeung pamajikanana ya. Tong ungek, ieu mah pertanyaan jebakan. 7.30. Ai kuring nyaahan deui kanu kitu tarawakan uding neraka tara deh. Cing teh ieu mangan bogana 2.30 kewe cenah antosan tos salat subuh. Cing aya 7.30 di mana? Di hotel, di penginapan. Cing teh sabaraha teh 2.30 ke penginapan, 2.30 ke si Mamih, 2.30 ke abdi. Aya 250 cing teh ieu geus salat subuh di mana? Di kebon buncis. Cicing engke bapak tina seserian bapak bakal ngarasa dosa ku cerita ieu. Engke ending akhirna ka mana lompatna hayangnya? Urang Bandungan we. Sok sing salah labar. Pek we bebarak katakan ge pek. Ngan engke tungtungna kabeh bakal kasih nira. Nya abdi teh nungguan nepi ka subuh. Allah cenah ieu mah geuning ustadna gerhana nu TikTok. Selfie atuh montong. Nah rok ponok. Nya urang kudu selfie jeung rok ponok. Kuriak teuing viral deui horoream capek. Oh cenah abdi teh hayang selfie wae. Kece teh urang neangan balik go partai. Untung ayeuna keur musimna. Ya keureut teh setengahna ku aing mah balik go partai tas teh jen rok itu. Cepret teh foto. Ayo ge salat subuh teh cing teh. Hayu ah. Kebon buncis, hayu situ. Ngendit ke kebon buncis aya saung 2 meter pasagi geuning Kangnya. Gek calik abdi teh di dinya. Cing teh ieu mah lainna naon, ngan sakadar hayang nanya da 2.30 mah teu kuruk. Cing teh nah habet gawe di nu kieu. Kitu bere pertanyaan nyurucud cai panuna ceurik harita keneh duit dialungkeun. Deuk ingkah ku abdi didudut ku abdi rokna eleungeuna. Lengan. Aduh aing mah kacaletot euy. Leungeun lain rok, leungeun. Dudut ku abdi leungeunna cicing cing teh di dieu. Kunaon gawe di nu kieu? Teu hararayang cenah ditanya kitu, wirang nyebut teh. Puterkeun ku abdi pertanyaan, cing teh boga indung bapak teu aya. Berarti eta teh budak yatim. Cing teh boga salaki aya, urang mana? Cirebon. Cing teh cing nempo fotona aya, tah di dieu kapanggih aya fotona. Kumisna terda ipis Pak di dieu teh. Jiga itu geuning. Kumisna terda ipis. Nah cing teh mah jeung kabur salaki anjeun, geus teu bogoheun ka abdi. Boga budak 2, hiji SMA, 2 SMP. Ti mana cing teh kahirupan? Tah palebah eta cenah abdi teh ku salaki teh dibiayaan indung bapak geus eueuh, tatangga teu merhatikeun. Nya naon deui lamun gawe lain nu kieu? Juga jebrod hati urang. Oh geuning daraek digawe di nu kitu teh lain kahayang pangabutuh. Tuh nyebahnya pangabutuhnya. Bawa deui pertanyaan anak. Cing teh aya di ditu kades. Aya. Kuwu lurah aya. Cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun. Apaleun boga budak 2 uningaeun. Apaleun salaki neng kabur uningaeun. Cing teh osok Pak Kades barang bere ka neng pan sidik yatim piatu. Eta jawabanana ku asa dibentar guluduget. Yah teu cara hararayangna geus cara di mah wadul kacadunakeun barang bere. Hampura des lain cek urang cek si itu urang oge. Cing teh aya di ditu ustad aya nu sok ceramah nya. Cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun. Osok barang bere ka neng hampura tad bakal kasih nira. Ya ustad karo haben yang ngadalil sodako waradul wongkul karena bareng-bareng maka carar pisan ukur mentingkan diri sorangan hamburatan tong kasih geng lain cek urang cek si itu urang oge cing teh aya nu sok parangaosan di ditu seueur cing teh osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu ya pangaosan ten abdi ukur alus-alus tiung pahade-hade baju barang bere maka cadunakeun heuh bener ibu kitu lebok geuning eta alasan mah jadi ibu. Ternyata paingan si itu betah genah gawe dinu kitu, urang ustad teu barang bere, kades teu barang bere, tatangga teu barang bere, jamaah pangajian teu barang bere. Nyublek cicing dina kasusah, teu nembongkeun kasusah daripada kudu musafir di jalan, leuwih hade abdi teh jualan. Sing teu naon nu dijual? Roti. Teuing. Tuh, deuk wani bapak nyebutkeun neraka anu gawe kitu. Moal solusi mah ya di urang cing teh eudek eureun bade naon cing teh syaratna da abdi ge nyaho cenah abdi teh hayang eureun da abdi ge apal keterangan agama
naon wala taqrabu jinah teu meunang ngadeukeutan jinah ngadeukeutan wae ulah komo jinahna geuning cing teh apal nada siang mah abdi teh ngaos ngan wengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buah jamaah urang Mbak cing teh nepi ka apal dalilna wala taqrabu jinah cing teh eudeuh eureun mangga naon syaratna tikah abdi ku aa wah hoream kudu kawin jeung ta abdi meumpung ka Cirebon sok sanu eudeuh tuh bakal terjadi kejenjangan sosial lamun urang karek apal dalil zakat dalil sedekah tapi teu gebrokna bakal loba jelema nu butuh teu bisa katulungan ku urang akhirna cicing dina kasasaran jeung kasesatan jadi dorakana itu karena urang nu teu bisa mere benerna hartos heuh aya hate nepi ka dinya ladang muluranna lapur kabeh atuh alah geus jam 11 geuning naik teh setengah 10 ayeuna jam 11 geus jam setengah pa heubeul ieu teh heubeul ada urang nu ceramah na kumaha urang mah jeung acan-acan da nu ngarasakeun kacapean moal ibu urang nu ripuhna mah nah menikah sok perhatian kumaha urang dek nginum dek henteu menikah sok perhatian heula menikah sok perhatian kitu oream rek nginum rek henteu mah urang maka jeung heula meni sok perhatian pisan kumaha apal abdi di Bandung ya Cirebon 3 jam lumayan perjalananna teh da baheula mah Bandung teh ngiblat teh ka dieu ka Cirebon pan Cirebon mah dikenal Sunan Gunung Jati Cirebon anu dakwahna teh lewat budaya kacapi suling gitu teh kacapi kecap nu hiji naon Allahu Akbar suling susul sing eling tah ieu pangajian teh kudu make suling lain ditiup suling susul sing nepi ka eling matak lamun tina pangajian ieu teh eling-eling teu make suling kacapi kawatna 20 naon sifat wajib Allah nu 20 wujud qidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat irdat ilmu hayat sama basar jeung sajabana nada kacapi 5 dami natila artinya di alam dunia itu beda-beda tapi dihijikeun ku bineka tunggal ika tetap tujuan mah Allah keneh Allah nya hebatnya orang Cirebon teh dibuka mah Sunan Gunung Jati Cirebon ai Bandung mah da nu dikenal Bandung paling Bandung mah dikenalna kota kembang jeung peuyeum pan kenang-kenangan Bandung mah kembang jeung peuyeum tah lamun Cirebon baheula mah keur zaman Majapahit Tarasi teuing aya nya aya ge batu abdi mah apal Pak tiap daerah abdi apal naon wae daerah eta nu muncul ke permukaan Karawang beas Cianjur Tauco Bandung peuyeum Majalengka Borondong Majalaya Borondong Majalengka Kadu buah maja Subang Ganas Garut Dodol Wajid Cililin ai Cirebon naon Pak Cirebon naon kumaha Pak nasi jamblang oh Cirebon teh identitasna nasi jamblang cing ke abdi rek nempo dina dus aya eueuh lamun eueuh berarti wadul pan abdi ama apal teh apal Subang Ganas pan geus pengajian sok mawa Ganas di Subang oh Ganas atuh naha pake jeung apal dodol ti Garut pan tiap geus beres ti Garut mawa dodol cing ayeuna ti Cirebon cenah nasi jamblang hayang nyaho aya eueuh Pak batu cecehna weh berat kudu mawa batu sim kuring sakit nu kapihatur cicing dek ngeusan lain betul betah keneh ibu teh betah keneh hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka jam 1 heup we ibu sorangan urang mah urang baralik we deuk naon pangaosan nepi ka jam 1 salat subuh kaberangan hoream sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Pak Haji Hariri untuk doa sebagai penutup.
salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin.